kudu ikhtiar. Engke lamun kumaha Allah bae, engke salana morosot ge moal dikaluhurkeun. Aing kumaha Allah bae. Leho ngolol moal dikusut. Mang, leho ngolol kumaha Allah bae, letak ku dia teh leho sakalian. Itu Mu'tazilah. Hei, Bu, ilmu nu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala hanya setetes saja. Anu nyandang menerima ilmu yang bersempurna hanya satu manusia di dunia. Junjunan ala habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Masya Allah, geus ulah aku ahli el. Ulah aku ahli el. Ih, sok ayeuna kiai belanan. Kalau hadirin tidak menguasai semua pan. Kiai anu hebat ilmu fikih belum tentu menguasai ilmu tauhid. Hebat ilmu tauhidna, ilmu alatna kadang-kadang kurang. Hebat ilmu alatna, ilmu balagoh anu kurang. Hebat ilmu balagoh, ilmu wadhu anu kurang. Hebat ilmu wadhu, ilmu tajwid anu kurang. Qiraat. Hebat ilmu qiraatna, ilmu tasawuf anu kurang. Hebat ilmu tasawufna, ilmu khot anu kurang. Ciri ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Sok ayeuna sekolah guru umum beh, ieu mah hebat matematikana belum tentu menguasai ilmu fisika. Ilmu fisikana hebat belum tentu menguasai ilmu PMP. Ilmu PMP na hebat belum tentu menguasai ilmu sejarah. Ciri ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Dokter pun demikian. Ieu mah dokter spesial mata, ieu mah spesial saraf, ieu mah dokter spesial paru-paru, ieu mah penyakitna rupa-rupa. Ciri ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka manu. Leres gitu. Leres gitu. Ih, orang Belanda baheula hadirin hebat, bisa nyeun mobil, bisa nyeun kapal, bisa nyeun bom. Eta Belanda. Ya Allah, tepagukeun nyeun comro mah. Panieu talang Padang baheula dijajah ku Belanda. Sehingga kuring boga bapak kolot tah maot tu di ditu makomna. Terpenting kuring sarah. Ih, atuh jajahan Belanda ka dieu eta. Urang Ceherang keur ngaropi bedatang Belanda. Pan kitu Belanda mah ngomongna, "What? Kamu ini orang-orang republik?" Iya Tuan. Kamu pemberontak? Bukan Tuan, kami rakyat jelata Tuan. Apa itu nyonglek di cangkeng? Arit Tuan. Untuk apa? Ngoret Tuan. Lagi pada ngapain kamu orang-orang berkumpul di sini? Lagi ngopi Tuan. Sama apa itu ngopi? Comro Tuan. What is the meaning comro? Oncom di jero Tuan. Apakah ini ngeunah? Pelem Tuan. Boleh saya ngasan? Silakan. Comrona panas kene. Dipotongkeun, pengebul. What? Cek Belanda, ini granat. Pajarkeun granat eta comro ku Belanda. Ini bukan Tuan, ini comro, oncom di jero. Dari mana ini lawangnya? Disaeun nyeun comro mata Belanda. Ciri ilmu mah teu dibikeun kabeh ku Allah ka jelema. Baju aya kolecer di dieu. Dipan dipasang di kolecer, digesteng di ditu. Asal aya angin wong 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 wong. Wong 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 wong. Belanda keur leumpang jeung kenil. Kenil. Apa itu wak-wak guguk? Apa itu mortil? Kolecer Tuan. Kenapa itu harus? Angin Tuan. Dideuleuh dari mana itu mesinnya? Pajarkeun aya mesinan, takal mohon ikut dituar. Bolon ta Belanda. Ciri ilmu teu dibikeun ka ulah sombong. Nah, teu dibikeun sombongkeun naon atuh? Ilmu, harta, banda, jabatan, titipan ti Gusti Allah. Ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka jelema, jabatan teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Si ieu mah bupati, si ieu mah camat, moal nya camatnya bupati. Ieu mah abri, ieu mah polisi, moal nya jabatannya abri nya polisi. Leres gitu. Dunia ge teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah ka manusia. Si ieu mah sawahna 100 hektar, si eta mah 50 hektar, si itu mah kebonna 1 hektar, si ieu mah 2 hektar.
si itu mah imahna 2 tingkat si mah 3 tingkat tingkat kahiji kotok kadua manehna katilu beurit ciri ilmu teu dibikeun kabeh